mendak loba nu ngeluh kiai cenah anak kula bandal jasa cenah teu nurut jasa ka kula baheulana dipondokeun dan henteu dinaon kitu sakola atuh memang parantina sakola mah kos kitu namun masantren hajur ada Badung eta dipertanyakeun ai sakola memang jurusan Badung bego ngeluh cenah anak mabok bae mondok henteu atuh kajeun teh mah parantina mabok ka ditu Ruh anu kula cenah anting nu bola de jasa lalaki tau we lalaki pugu kiai make ieu ka dieu naon karang-karana anting segala kongkorong segala waduh lalaki tau we lalaki keur ieu mondok henteu biasa kos kitu geus antepkeun bohongan teu masantren deuleu tuh pondok pasantren mah santri da geus sararieup isuk-isuk santri mah beda jeung batur kumaha bedana batur mah wor ka pabrik nya nama rongkol keneh santri khawarikul adat emang piwaliun atuh santri mah geus teh nyaho karamean dunia nya nama teh nyaho nu ka kantor nu ka pabrik nu ka ladang jana masih keneh kerek udang jam 8 berak serpi amat serpi hormana tapi nawa lantaran ngandung hikmah nang saha ngajadikeun tetangkal korma nang Allah pupuk sikina petet keluar artina sirungan kahandap akaran gede bentuk tangkal korma mah kos kitu gede nya malah mun teu dikawinkeun teu bisa teu buahan nya nosong kilang gede tangkal korma teu dikawinkeun moal bisa ai ngawinkeun tangkal korma si kumaha emang kudu make KUA sia macem-macem atau mah kudu daftar ka ditu 400.000 tekudu eta mah Kangjeng Nabi ngalayan kan dinya ka Patani begitu Kangjeng Nabi ngalayan ka Patani korma cek Kangjeng Nabi ai waktu ku Gusti Allah bakal buahan mah buahan bae teman teu bae cicing bae teh sahabat segala rupa ge ku Allah ai bakal dibuahkeun mah buah bae ari teman teu bae sanes kitu Tuan mah pan teu pernah melak korma ai abdi mati leuletik turunan petani korma ai kitu kunaon tiba heula tangkal korma mata di mana-mana geus tah kaluar ngarantuy mun teu dikawinkeun moal buahan tuan moal jadi buah lamun mancungna teh tah kaluhur tah eta geus bae dikawinkeun tuan kudu dikawinkeun cara ngawinkeun kumaha ieu cek eta urang Arab cara ngawinkeun tah ieu dibelek sanggeus dibelek terus dihijikeun jeung nu ieu kemudian tah dikencengan eta ngaranna ngawinkeun korma jaheul cek Kangjeng Nabi antum a'lamu bi umuri dunyakum anjeun leuwih nyaho urusan dunia sok bae terus bae horenganan aya aturan-aturanana tuh aya aturan-aturanana jadi urusan dunia henteu bisa urang melak kacang disebarkeun bae bur lah kumaha Allah bae atuh teu bisa kitu heh atuh naon kumaha Allah sih kumaha Allah atuh aya aturanana cek urang kendal teh atuh disegerikeun ya melak kacang kos kitu melak parege datang ber bae atuh teu bisa tetep bae make aturan tah eta lah antum a'lamu bi umuri dunyakum anjeun leuwih nyaraos tentang urusan dunia artinya nu biasa urusan dunia kumaha cara melakna sok teruskeun cak Kangjeng Nabi sok teruskeun teh urusan patani ngaranna jadi geus urusan dunia diserahkeun ka urang kumaha kabiasaanana serahkeun innallaha falikul habbi wan nawa dijelaskeun deui eta teh supaya leuwih jelas jangan dalilan bahwa Allah Maha Pencipta yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy
Allah teh anu ngaluarkeun nu hirup ti nu paeh. Mana nu hirup? Manusa hirup dikaluarkeun ti mana? Tina cai mani anu beku nu paeh. Manuk hirup dikaluarkeun tina endog. Bahkan wa mukhrijul mayit minal hayy jeung ngaluarkeun anu beku ieu ne cai mani tina nu hirup. Endog tina nu hirup. Urang teh manusia diciptakeun tina nu paeh nu beku yakni cai manina diciptakeun ku Gusti Allah ti manusia anu hirup. Nu hirupna diciptakeun deui tina cai mani anu beku. Cai mani diciptakeun deui dikaluarkeun ti nu hirup. Atuh kitu bae terus manusia wari manuk teh diciptakeun ti nu beku yakni tina endog. Timbul tina endog jadilah manuk jadi endogan deui kumari endogna kuari kitu tina endog jadi manuk. Kotok kitu keneh unggas ngaranna kotok hayam. Nah ieu teh diciptakeun ku Gusti Allah tina endog diciptakeun tina kotok diciptakeun tina endog. Nu mantap kuari mah aya babadean heulaan kotok apa heulaan endog. Hayu sia sarua bae helaan awi teh helaan iwung. Helaan iwung. Nya helaan iwung, iwung biji lapan ti awi. Oh nya, helaan awi atuh. Awi ti mana ye iwungan? Helaan iwung atuh. Ai iwung teh pan timbul ti awi moal datang-datang aya iwung. Aya lamun awi. Ti awi atuh. Ai awi teh pan tina iwung, datang ka kiamat sia moal beres. Otak jeung endog helaan mana? Nu bisa ngajawab iwal ti Abu Nawas. Abu Nawas bisa ngajawab aja. Ngailah manusia tina sperma ti manusia ti sperma ti manusia. Ieu nu ngaluarkeun sperma ti manusia saha? Gusti Allah. Nu ngaluarkeun sperma ti manusia Gusti Allah, nu ngajadikeun manusia ti sperma Gusti Allah. Istimewa Gusti Allah mandek ngajadikeun manusia teh tina sperma sakali asup doang sat karahim awewe nutup langsung diproduksi melalui sel-selna di dinya teh terus sperma teh 40 poe jadi getih kimpal 40 poe deui jadi daging kimpal 40 poe deui ku Gusti Allah mulai dibentukeun. 3 kali 40 berarti 120 poe 3 bulan ngaranna ta eta teh geus mulai 4 bulan ngaranna mulai dibentukeun ku Gusti Allah dikirim malaikat Jibril yang nuliskeun masalah hiji masalah umurna 2 masalah rezekina nomor katilu masalah pagaweanana nomor kaopat masalah salamet jeung cilakana jaga di akhirat aya yakni surga jeung neraka. Urang borosot ke alam dunia geus mawa dokumen 4 umurna rizkina pagaweanana surga jeung nerakana geus aya dokumen. Tah kakawasaan Allah diproduksi ku Gusti Allah. Loba jelema subur jasa awewena subur salakina subur terus bae dijimakeun cai mani keluar sapeuting sagelas tapi tidak akan jadi manusia majir ngaranna majir sapi majir bagus lintuh aya awewe mah majir pencit habak tadaran Kangjeng Nabi genita ka urang kawin teh kanu loba anakna alwadud wadud anu sangat cintaeun ka urang resepen jasa ka urang di mana-mana manehna resepen ka urang bakal timbul rasa dedeh rasanya di mana ge urang diperhatikeun bae urang bangunana teh dihormat bae lantaran nyanana pinuh ka dedeh jeung ka resep ka urang dahaga kunyana dibawakeun cai urang kitu lapar dibawakeun sang urang hayang ngopi dibawakeun kopi urang bangunna kapanasan dihihidan kunyana kebal-kebal mah diketrokeun ka urangna sial dasar tuh eta dede alwadud loba anakna baheula malamun ditanya kiai teh kiai gaduh putra sabaraha 17 mantep tak kadenge kaceulina deg bae eleh kotok rintik mah teman
paling setik Kiai sabaraha boga anak teh 12 baragus Kiai boga anak na loba kuari mah Yai gaduh teh sabaraha nutul nurutkan negara be 2 KB Kiai Golkar teu beres teh Kiai kos gitu pejabat geus 2 KB geus 2 diatur boga anak geus kaluar tina aturan Allah Subhanahu wa taala kunaon eta sin teh dahar ka dituna waduh emang anu mere dahar saha cilaka ya geus akidah geus mengkol rempan cenah ka dituna beusi teu kadidik atuh tinggal dibikeun ka pondok pasantren dididikeun mendak loba anu ngeluh kiai cenah anak kula bandal jasa cenah teu nurut jasa ka kula baheulana dipondokkeun dan henteu dinaonkeun tuh sakola atuh memang parantina sakola mah kos kitu namun masantren hajur ada Badung eta dipertanyakeun ai sakola memang jurusan Badung bego ngeluh cenah anak mabok bae mondok henteu atuh kajeun teh mah parantina mabok ka ditu Duh anu kula cenah anting nu bola de jasa lalaki tau we lalaki pugu kiai make ieu ka dieu naon karang-arana anting segala kongkorong segala waduh lalaki tau we lalaki keur ieu mondok henteu biasa kos kitu geus antepkeun bohongan teu masantren deuleu tuh pondok pasantren mah santri da geus sararieup isuk-isuk santri mah beda jeung batur kumaha bedana batur mah wor ka pabrik nya nama rongkol keneh santri khawarikul adat emang piwaliun atuh santri geus teh nyaho karamean dunia nya nama teh nyaho nu ka kantor nu ka pabrik nu ka ladang jana wak masih keneh kerek udang jam 8 berak serpi amat serpi kamarananya jelemanya nu ka pabrik geus di pabrik nu ka kantor geus di kantor anu ka ladang geus di ladang babaturan nyana atuh kiai geus nongkrong ka majelis nyana mah hudang teh geus usah saha cek nyana serpi amat ieu jelema ta pondok de kerek deui khawarikul adat santri tenang teu nyahoeun urusan politik nya nama teu nyahoeun urusan ekonomi teu nyahoeun kuari di negara keur ngagodog undang-undang teu nyahoeun nya nama kuari teh keur digodog undang-undang negara teh ieu keur endek mulai ngasupkeun kitu asas tunggal tarik ulur antara organisasi-organisasi sebab baheula teh geus diasupkeun asas tunggal teh membawa bencana di Indonesia kok kuari di akhir kepemerintahan SBY malah deuk diasupkeun deui santri mah geus teu nyahoeun urusan-urusan kos kitu teu nyahoeun sapodo teu urusan kos kitu ieu penting mah aing ngaji salat aya nu paeh nyalakeun shalawat beres santri mah kahirupan geus beda nya mah tuh isuk-isuk di jandela kieu bae tah di jandela mandi encan naon encan santri neleukeun anu liwat cek nyana neuk kamarana jelema eta ku sararibuk teuing blon cek nyana teu percaya ka Allah waduh santri geus hebat jasa pokona geus nyahoeun urang lemburna ge bawa si Asep teh masantren padahal di pondokna mah tilok ngaji datang geus ka ditu 1 tahun 2 tahun mulai geus diustadkeun tad ira balik sia lain diustadkeun tungtung na deuk main bola isin bae aing padahal ngaji tilok geus diustad-ustadkeun 3 tahun tad ira balik haju dipermasalahkeun deui diomongkeun di lemburna si eta mah nya masa depanna jakna surem kunaon teu bae sakola henteu digawean teu kumaha masa depan si Asep ke daek-daek masantren surem masa depan awewe ge ditanya embung lamun aya SMS ti si Asep embung cek awewe surem masa depan
blon jasa teu padahal mas santri masa depan ngaleuwihan SBY ngaleuwihan Habibie ngaleuwihan Pak Harto kumaha emang SBY mangan saukur nyaritakeun masa depan teh masa depan digawe jang pitayeun deui bae Habibie produksi anu jang pitayeun santri masa depan bagaimana kalau kita di dalam kubur nanti ulah dikira santri masa depan melejit jangan meninggalkan dunia. Weh, nanti di mahsyar bagaimana kita nanti? Eta masa depan anu hakiki. Ya, urusan di dunia mah tadi pimpin ku negara bakal dalahar bae. Jadahar maneangan sorangan lain titah kulura. Tapi engke di akhirat. Tuh si Asep geus mulai kuari masa depan geus ka akhirat bae. Merenungnya ngaji tilok non tilok. Ye menang 5 tahun genep tahun siap kadelena lembur geus mulai memperhatikan si Asep nu tadina kurang lembur dicemooh pajar masa depanan der bae kuari ngayakeun muludan Asep ditabalik kunaon yang jadi protokol yeuh protokol keseu nu nyawa dalil mulai tadi nama diomongkeun digunjingkeun teu boga masa depan kuari Asep kita balik Sep balik ke Asep naon muludan protokol ya siap siap atuh jadi protokol atuh mulai nyana jadi protokol saudara-saudara alhamdulillahirabbil alamin pada malam ini kita mengadakan ta'ziman wa takriman wih hebat atuh si Asep atuh di pondok naganya mah ngabaca bae pan ngaji henteu ngabaca bae eleh beo mah kita tunggu Kori dan Mubalik masih di jalan ternyata sanggeus sambutan Kori teu datang Sep Kori jangan batalkeun siapa siap Sep geus bingung aing protokolnya Kori tapi teu eleh gelengnya lah aing di pondok ge sok ngayang-ngayang aing langsung nyana hei bisa-bisanya na woi cak awewe teh aja bisa ada si Asepnya kamari mah ku aing SMS teh ditarima ku aing kuari dek dibalesan tuh mulai guys nu boga anak parawan geus kadegetan bae saya pula ka mana jadi lo ka mana geus beres jana jadi Kori Mubalik ngabatalkeun cek Haji Podoli saya tidak bisa matang terperangkap macet lanjut saja Bebe Jasep iya Haji Podoli itu bisa datang macet didoyong macet total kontainer aku batu Haji ku batu Asep bae ceramah siap nyana napas lagi ilok mundur santri alah aing nyaritakeun sagadang pecang aing lah jeung monyet geus bisa aing lah muludan geus nyana de beres amplop 3 protokol Kori eta hartina santri mah begitu berangkat ke pondok bangun luca lece 1 tahun 2 tahun masih dipergunjingkeun begitu geus 5 tahun kadenge rada bisaan maca Qur'anna eueuh imam ditarik jadi imam taraweh komo geus 7 tahun komo 10 tahun manggeus kadenge rada bisa pepeletekan geus mulai diperhatikeun Sep ulan si aya di imah aya tutu mang anu paeh aju paeh si bebeja ka aing pangmandiankeun Sep tuh nu bisaeun sia mah pan santri siap kira mandian nu pae nu hirup ge bisa aing pae bajannya geus pae bajan teu ngalawan ayo geus pokona main guyur-guyur bae geus tilok mundur santri mah masa depan santri mah tuh kumaha engke di jero kubur masa depan santri mah tuh engke kumaha mahsyar masa depan santri mah tuh kumaha mun nyebrang di jembatan Siratal Mustaqim
ya jang neangan keindahan kenikmatan anu hakiki nu mataknya nama kuari ge geus terisolir hirupna terisolir jangan mah geus teu dianggap jelema aja santri mah tuh kos orang pedalaman Sumatera nya nama tuh eta kos gitu tapi keindahan jadi santri Masya Allah lapar karak masak sisikan golot cak babaturan ieu urang pan sangu doang eueunan tenang ih aing mah ulah sok hese-hese lain kitu warung pan geus nutup peuting pan ieu mah kan santri mah peuting masakna cak babaturan ieu urang lauk asin teu boga bawang teu boga mah nya sangu doang sia mah tenang cak aing tenang oke aing ka dieu sagedeung gorenganan kotok babaturan siap urusan ku sia tah kotok saya teh ulah ngomong ayo hija sia bisaan emang geuraha ieu sia teh meuli ayo baheula goreng beres golotrokeun nah nu bogana hudangkeun hei mang hudang dahar jeung aing ayo sia boga kotok tenang ayo dahar nu bogana bareng ngarokoknya lah hahaha bae seserian menang sampai dua pai kotok aing gamar legit sia beureunya eta nu di dahar ku sia teh tuh goblok sia nu goblok oh masalah santri guys salaman geus beres ngan dina hatena sia boga kotok cokot deui ku aing cak kahirupan santri mah indah jasa ngeunaheun nikmat jasa hese pokona hayang jadi santri teh kanikmatanna emun urang geus jadi santri ngarasakeun nikmatna hirup emang kumaha gitu disieun ka mana balik deuk balik heeh neuk nanti sagedeung doang aing mau balik ngan baju aing kalotor kabeh nu aya bae cak babaturan baju aing ka mana samping eueuh baju orang dibawa balik hujan menang saminggu datang di sini mah baju aing bawa ku aing jeung aing kalotor pake benges tenang asa nu nyana bae teh kahirupan santri Masya Allah nikmat jasa nu mantak moal aya pang indah-indahna ketika jadi santri ngilaheun geus masalah masalah hiji bae ngaji salat datang ke waktuna sabulan kolot ingeteun teu ka aing ye can dikiriman dibodem ku sia kolot galakannya ana blow on Masya Allah tah eta kadeleuna luca lece kulantarannya nama dididik agama khusus entak teu kacampuran deuk aya nu sakola ulah aya nu maksa hayang sakola di dieu ulah kunaon gitu moal kaharti ku budak sakola mah kahirupan pesantren engke nanya anak kacampuran isme sakola ulah sakola mah sakola bae geus kaditu anti sakola lain anti ieu deuk dijadikeun pelopor musola pelopor lamun aya bangsa nu sakola-sakolaan gitu engke teu bagus nyebut dodna engke na walad doholi ieu mah kena buleut dodna walad takos gitu wadak disalapkeun yes kubatur di ortodok kajin diburut-burut kajeuh dibuduk-buduk emang asli buduk masalah tapi deuleu hasilna di Jakarta geus sabaraha nu datang ka kula sabaraha masjid menta santri kiai jang imam geus hese jasa cenah imam sibuk kabeh mantak aya sabaraha santri di dieu nu di Tanjung Priuk aya nu di Grogol aya lainang kula nyana bae ka ditu usaha juga kapake eta geus kitu inget ka dongeng abah jeung kula ka Tangerang caritana ieu nyaritakeun huntuna yang gitu dek diganti antaran diukur barang sholat maghrib barita saat maghrib jelema garendut ya carici di nanya di ditu Tangerang belah ditutu
nanya ini nunggu siapa, nunggu imam. Oh iya iya teu kebal bener imamna sakabah teh jata murid aing imam gitu. Ternyata teu neuleuh biasa we ngimaman beres barang neuleuh cenah kitu orang imamna teh urusan teh di dieu terus ngobrol di hareupeun masjid sia bisa jadi ngimaman di dieu ke kiai ieu teh jelema-jelema garendut ngimam ka kula diangkat jadi imam. Emang sia kumaha mimitina kula dagang sayur didorong. Ayo asal maghrib kula maca Quran, di asal maghrib maca Quran, aya nu ngadengikeun, ngadenge jarapi teh babacaanana. Keur hapi teh jadi imam, tadi nembung ngaju daek ka belah dina daek. Nah, kula akhirna mah dibere imah, dikawinkeun, aju kuari jadi imam di dieu. Alhamdulillah. Santri nu baheulana dianggap teu boga masa depan. Jadi imam. Hakim ngimam ka santri hakim. Ih, kuari di Tanjung Priuk lah di dina lu calece mata budak baheula Hasanuddin urang Serang wah eta di Tanjung Priuk na pohara jasa kapan di dieu nama tukang asal isuk-isuk memeh ngaji wudu keula 2 piring kuarina jadi kokolot di Tanjung Priuk sabaraha santri tah eta kaparake sebab khusus diolahna emangnya nama jangkos kararit kuari ngaji ke kantor-kantor jadi imam sekitar di daerah kota matunya lagi terus ceramah Masya Allah aja ikhlas santri mati lo yang dibayar ailetik mah jangan Masya Allah iyalah jadi unik lamun nyaritakeun kehidupan santri mah unik aneh mentak daek mah santren teh geus untung indungna untung bapakna sebab keur memperjuangkeun agama sabilillah teu kacampuran kunaon pokona mah lamun bapakna maot cukup eta nya tah ganjaran mah santrenkeun anak bae ge jang mawanya ka surga geus cukup ulah lalawor emang kumaha ya Allah ya Rabbi nu sok disebut junudullah tentara-tentara Allah aya 2 rupa nomor kahiji anu jihad di medan laga perang nomor kedua anu liilai kalimat Allah liilai kalimatillah ngaji teh jadi tentara Allah urang mah kuari ngaji saminggu sekali santri munggal poe subuh ngaji lohor ngaji asar ngaji nu ngaji mah nu teu jadi aja diantep bae deh ku kiai dari mamana ge daek ngaji los teu ngaji los bodoh iya di mamana ge tilok aya nu dihayu-hayu ngaji tilok di pasantren mamana ge cok di Pandeglang Serang Tangerang Bogor datang ke Sukabumi tilok aya kiai nitahan ngaji budak sia ngaji tilok daek los teu los bodoh sia jang sia ieu sia daek ngaji pinter jang sia teu daek ngaji atuh geus sia betah dirinya datang ke puluhan tahun los mayar henteu naon teu acenah balik bae los acenah pindah los sama kumaha sia bae tapi hasilna kok beda pan didoakeun khusus lempeng ngadoana supaya Gusti nu ngaji nu teu ngaji ge supaya dibere paham ku Gusti tuh nu mantak nyana aju leuleus di hatena leuleus sakalina teu leuleus balik teu balik jadi beda salap mah tak itulah ieu mah keur carita dalil kana maha penciptana Gusti Allah innallaha falikul hadis sanyana Gusti Allah anu ngadamel mecahkeun sisikian ngajadikeun tatangkalan terus buahan bermacam-macam tangkal bermacam-macam buah bermacam-macam rasa nang Allah termasuk kurma dipelak jadi buahan nang Allah ngajadikeun lain nang manusia Allah ngajadikeun hirup yana manusia ti cai mani maha kawasa Allah ngajadikeun cai mani ti manusia Allah ngajadikeun manuk tina endog Allah ngajadikeun endog tina manuk na iyalah zalikum
ja'alakumullahu fa anna tufakun. Wallahu a'lam bimmuradita anu ngajadikeun tatangkalan tina siki anu ngaluarkeun manusa tina sperma nu ngajadikeun manuk tina endog, ngajadikeun endog tina manuk, ngajadikeun sperma ti manusa. Na ieu teh sing hade lain lang manusa. Zalikum eta kabeh Allah anu nyiptakeunana. Fa anna tufakun kunaon atuh maneh marengkol teu percaya ka Gusti Allah. Endan teu daekeun maca dua kalimat syahadat, teu daekeun ngomongkeun bahwa khaliqul khalqi Allah, teu daek. Endahan nyembah ke patung, endahan nyembah ke batu, endahan nyembah ke materi, endahan nyembah ka kitu dunia. Padahal nu nyiptakeun langit bumi Allah, anu ngajadikeun sisikian Gusti Allah, anu ngajadikeun tatangkalan Gusti Allah, nu ngabuahkeun Gusti Allah, ngajadikeun manusia tina sperma Gusti Allah, ngajadikeun sperma ti manusia Gusti Allah, ngajadikeun manuk tina endog Gusti Allah, ngajadikeun endog tina manuk Gusti Allah. Kunaon atuh teu daek nyembah ka Allah? Dalil bahwa Allah lah Maha Pencipta. Falikul isbah, naik wari dalil kana Maha Pencipta na Gusti Allah tadi tina tatangkalan jeung manusia. Wari naik kana masalah falak. Gusti Allah teh anu nyiptakeun waktu subuh, nu ngajadikeun waktu subuh, nyingsingkeun waktu subuh tina peuting poek mongkleng buta rata sakira-kira eueuh lampu, eueuh neon, eueuh listrik mah teu kadeuleuna naon nu ngajadikeun poek Gusti Allah. Eta teh poek teh lantaran mataharina aya di handap kahalangan, sebab ayana sinar matahari teh di mana-mana takobul, di mana hareup-hareupan ketika mata poe teu keur hareup-hareupan teu ngabogaan sinar, maka terjadilah poek ketika muncul di panon poe di sebelah wetan. Mulai aya waktu subuh, nu ngajadikeun waktu subuh teh saha? Gusti Allah. Tanda waktu subuh teh dijadikeun ku Gusti Allah teh aya dua. Nomor kahiji adalah aya sinar heula ke sinar tersebut jadi eueuh fajar kadzib ngaranna. Engke sinar kedua ngaranna fajar shodiq anu nangtukeun kana waktu subuh. Begitu diteliti aya fajar kadzib, aya fajar shodiq, aya hiji keanehan diangsongkeun baheula teh ka ahli palak di Amerika. Bingung di Amerika ge diangsongkeun ahli palak di Yunani heula, urang Yunan ge bingung. Diangsongkeun ka ahli palak kitu Spanyol, Uluzbek bingung. Lantaran pada dasarna panon poe teh di mana-mana geus muncul maka pan teu ditarik deui. Tapi ieu mah aneh aya sinar disebutna adalah fajar kadzib. Eta panon poe keur meujeuhna di jero kunaon atuh aya sinar. Sinar tersebut gebat panjang set. Tilok nyararaho jelema nu aya di majelis ieu malantaran tilok udang subuh. Deuleu atuh udang heula subuh sok heula jam 4 neuleuh ka arah ditu bakal aya engke ngaranna fajar kadzib. Eta mah encan jadi waktu subuh tapi aya sinar. Sinar eta lah nu dipertanyakeun di dunia ka ahli palak di dunia. Sok gerak bingungan kabeh ge eta engke surup can aya eta mah can asup waktu subuh ke geus aya fajar shodiq. Fajar shodiq mangke bakal aya sinar ngebat ka luhur set, kemudian nyai-nyayan beki berang eta mah henteu surup deui. Tah eta nu dipermasalahkeun teh ku aya sinar haju eueuh deui sinar naon? Lamun lain Allah nu nyiptakeun waktu subuh saha deui? Sebab tina perputaran matahari ge teu kaharti. Berbagai tafsir-tafsir nyaritakeun, berbagai tokoh-tokoh falak nyaritakeun tentang sinar tersebut. Sebab ayana sinar teh tina hawa. Hawa teh nu kasorot ku panon poe. Dari panon poe nyorot kana hawa timbullah sinar. Sedangkan eta kan panon poe di jero keneh.
aju ayat suruh heula kahalangan kunaon datang ka kuari encan terpecahkeun geus moal aya nu bisa memecahkeun eta mah hiji penciptana Khaliqul Isbah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tah kuari subuh jadi berang Pak nu ngajadikeun berang teh sah. Tanyakan coba ke orang Amerika, tanyakan ke orang Eropa, tanyakan ke orang Amerika, Australia. Saha nu nyieun waktu subuh terus beki berang. Walahaya Gusti Allah. Diciptakan ku Gusti Allah teh waktu subuh teh eta teh waktu anu luar biasa energina tinggi. Lantaran tina udang subuh malain deui ketika orang subuh teh ningali penonpoe sinar anu luar biasa energina hese nyaritakeun kamanfaatan sinar dina waktu subuh. Lamun urang kasorot ku panonpoe langsung dina waktu isuk-isuk eta penyakit-penyakit bakal raragagan. Sebab dina sinar ngandung berbagai-bagai kamanfaatan anu hese dicaritakeunana. Mentak ngahajakeun coba ge urang moe awak isuk-isuk tapi isuk-isuk di poe awak kurang teh seger hiji. Nomor kaduana membangkitkan semangat nu endek digawe kasorot ku panon poe gagah digawena nu endek ka kantor kasorot ku panon poe gagah ka kantorna nu endek ka pabrik kasorot ku panon poe gagah ka pabrikna nu endek gaji isuk-isuk poe minggu kasorot ku panon poe ngauduh keula gagah wae gagah sidar isuk-isuk lain lalawara mulai jam 7 jam 8 masih gagah keneh jam 9 jam 10 geus dula deuleu bae lapar sinar lapar geus aya dula deuleu bae sial kiai angel amat ngajina nyumpahan ka kiai tolol sidar jam 11 mah geus lain deui ngantuk setengah 12 geus pohara jasa geus ngantuk boro-boro disadiakan tempat tidur diuk baiknya bisa nundutan hees memantak kurang ke masjid jam 10 ke masjid jam 11 supaya Jumat diuk sila hees ulah dihudangkan bubar Jumat kita bawaan sinar matahari isuk-isuk kan beda tapi begitu setengah 12 jam 12 lain deh naik deui ke ketika jam 2 mulai gairah aya deui kitulah diciptakeun ku Gusti Allah nu nyiptakeun kos kitu teh saha Gusti Allah masyaallah Khaliqul Isbah wa ja'ala al-laila sakana jeung Allah ngajadikeun peuting sebagai tempat istirahat. Berang orang kaladang capek, nuka kantor capek, nuka pabrik capek, balik kuari maghrib, sholat, dahar, istirahat, isya, langsung jang istirahat penting teh. Wa ja'alal laila sakana. Tumentak aneh kuari mah dagang ti penting baheula mapan ku kolot teh ai maghrib titah nutup dagang teh ulah sok engka.